Di mana sih mate dan sertifikat teh? Uh, kapan gi? Ini hararese Mana mau nendona menibuni banget dan sertifikat teh. Di mana meureun poe ngarep dijual yo. Jeung imah-imah narik pangontrakeun sagede peureuk mah. Mak teh ka mana sih? Tadi mangkat ka mana meureun? Ninggalan duit cuma 2.000 perak, naik anu naon? Tak ngagadekeun sertifikat ditundun di mana mau sertifikatna oge. Ini lieur aing mah daneanganna. Apa di Cirotaneuh sugan nendeuna. Lieur banget. Emak, Bu Haji, mata si mana? iya mah geus ngaladaun di kebon Bu Haji. Kajen mata di alage kayak jadi kararas da moal ka arah ieu. Pura Bu Haji teh bebejala tadi tarik ka imah heula, geus we langsung ka kebon. Kajen mak, da batur ge sok aya wae nu ngala. Ieu mah rek mais betrik. Gusti boga betrik di mana mak? Tadi anu ngider nya geus 2.000-an meni kuat murah teh laleutik banget yang geus rek dipais ku mak teh. Pasti ngeuna mah make sirawu. Eta Bu Haji rek ka mana? Ya biasa keliling. Keliling. Nagihan tapi sepi mak. Sepi nya, paceklik tuh dage Bu Haji. Kumaha sugan sih? ke panen rame deui. Sugan ke panen Bu Haji kedeung ge da ayeuna keur barareukah. Engke mah panen ge mama moal di imah da ka sawah. Arti itu mah geuning aya hamaan sawah teh. Puguh ge itu nu Haji Andi oge geuningan. Nyaho baringung obat-obat. Obat mah obat beureuy nya. Usum atuh Bu Haji. Bararingu asal paren teu alus oge. Ada baraning nu nyawa nu dibuat ke mau menang bawon mah. Kamari onam kamari mah aralus Bu Haji kunaon ayeuna taun ayeuna kos kitu nya. Maju doae. Karena ke barapanen aralus ayeuna maju doae kos kitu mah. Tapi itu nu Hajiwati mah sih Bu Haji tuh nu Hajiwati. Alus ayeuna teh manehna obatin. Tanyakeun coba nah obatna di mana beulina. Sugan nyamannya. Beri teh ambil si nama rangkat, meni baretah banget. Mending geus saya parean coba tiba ngagegelan tangkalna. Atuh teh nya. Nya geus teh nya bajinya. Ayo mah ayo. Gusti mak. Hayang kabita Kayak dianteran. Kayak dianteran. Nyamannya. Ayo nya bajinya. Kayak tukeran jeung beas. Ayo mah Ayo ayo. baji. Ayo. Aduh, aing mah ka mana sih mau dah teh weh can balikeun han wae. Mun lieur neangan sertifikat diteuneun di mana meureun? Dikubur sugan. Bang anak hiji-hijina padahal mah bikeun we kudu bangga-bangga. Mending ngara lekap hayang ulin sugan kasih bela. Duit cuman boga 2.000 perak. Boga duitnya disumput-sumputkeun wae da besing ku anak ngeureun besing dilebok ku anak. Mak tas di mana sih? Ngala daun saker naon? Duh, yang si teh kolot teh mah Ya, diuk heula, diuk. Naon? Diuk ya. Ya, eta sertifikat lahan di mana? Rek naon nanyakeun sertifikat? Arek digadekeun mah ka Pegadaian, uing hayang meuli handphone. Sudah nyetoran we lamun teu kasetoran ieu kan imah dijabal teh Idang. Nya kasetoran lah, sabulanna 500.000 mah. Ulah ieu bada aing hiji-hijina Nya teu kieu mah uing teu kabagean handphone. Ke bagian kumaha ya aing modal ge ieu sia-sia kene Yam. Ya makana sebelum mah modal ya kudu dijual heula. Kayak cicing di mana teh Idang? Cicing di kolong jembatan. Jon sial ka ditu. Meuli karung boni. Idang. Timbang digadekeun emak moal mantak dijabel ieu digadekeun nu penting ka setoran. Ulah sia setoran kasih saha si Ayu ka Bu Haji segara dek kene teh ka setoran. Anu laleutik oge eta duitna. Nya eta mah keun bae ari nu leutik mah soal anu gede we setoran mah teh heulakeun. Modal iya anu gede sia. Atuh mah Ulah kena lieur aing. Moal lieur ieu keun kan maju panen. Ya ada kitu sia mah ngandalkeun wae aing masalah.
ngandalkeun sadeu sih lamun income mah. Siana digawe usaha. Aduh mah, nya tidak ngarek mangkat ka Saudi, kumaha ulah. Ayeuna sertifikat ulah. Kudu kumaha si bararingung jadi anakna. Mantong ka luar negeri teh ketara sukses ya. Nya sugan ayeuna mah sukses. Nyamanya Ulah ah, teu di mana sih kumaha dilamari geuning eueuh. moal dibejaan ku aing. Pasti kumaha di kuhapekeun da ka tetangga. Keun di sini di jabel ku Aing tetangga. mah nyaho jual. anak murugol. Disebutkeun ku aing buni ku Ah, aing. kapanggih. Paling kumaha dikubur gigireun hau. Kali bejaan ku aing. Ku ada kolot hiji namanya jual wae. Lain dijual ieu mah di kapagadayankeun, nyaho tis pagadayan banek. Bang, Non banyak teh. bang. Banak banget sia ta. Atuh mah Bong ah. bumbu isukan muka. Mah yang beli handphone. Beli handphone mah nya sia usaha aditu nah usaha yam. Nyawa ngarek ka Arab deh atuh mah. Nyanggus ah. Embung mah ah, kone kuing di teangan cenah kapanggih. Name. Dijual sakalian. Jual mantak kapanggi. Naon teh banda kolot dijualan. Naon dijualan. Ayam kolot dijualan, kamari kacang panjang kolot dijualan. Naon teh ngan main jual wae. Gandeng ah, cebrok wae. Ah. Kurang balanjaan wae. Emang kurang teh Ya wajar lah, da anak hiji-hijina di bangga gadekeun sertifikat ge balik deui lamun di satoran mah. Ya lah mun teu kasetoran kumaha ieu dijabal imah teh idang. Moal iya bareng ge garis beureum. Reuneuh meureun garis beureum. Terus kitu gerang ejo ah. Ting mari kulin ah. Oh kitu sih mah ngalado we jeung ngalado. Ke ulah pawa tuh sprek waekeun. Dasar geus kolot oge teh hidang-hidang ah. Sia nu teh hidang-hidang mah sia. Ah kolot teh si ieu mah. Bom teh ngan. Ayo, Is, mana karek nagihan dek ka dieu? itu ayeuna urang teu nagihan ah. Nagihan ge eueuh wae nu setor tuh da ge. Urang arek liar we. Tapi orang buka hutang ayo Gusti. ka maneh. Urang neangan wae maneh geus tara nyimpang ka imah urang kamari Alhamdulillah. aya cenah. Cek Kamari jendela. aya, urang langsung balik ah pusing lieur ah urang kapanasan jadi geus we balik. Mana ayeuna teh make giwang-giwang acan? Ugu ayeuna mah urang balangsak is. Piraku, Awan wae ah. nu setor Oh, ah. cenah boga kabogona anu beunghar nu loba duitna. Tibang kabogo saliwat. Oh, maneh mah nya beak-beak keneh nya anger. Heueuh. Enak ka mana sih eta? Ah urang mah nya kieu we karalangkuri deng ke lamun aya nu setor nya kurang ditampanan. Mana tara nyimpang ka imah urang kunaon sih? Nya teu ari pugu ge kamari cuman batas wetan dong doang. Urang balik we deui. Urang nginjem modal di mana nya modal beak ayeuna teh teu dagang urang. Geus teu dagang deui Teu, mana is. dagang deui urang bingung pugu usaha naon. Iya lamun usaha modal digolangkeun deui. Ulah sampai beak modal Ya mana nya homeureuan anak urang jajan wae. Yo tuh da ge maneh mah jajan teh beakku. Udah. Udah. Mana rek ka mana is? Yang modal tuh kaditu tuh. Sia mah kitu maru. Mules banget beuteung Urang ayu. hayang ulin. Arep ulin. Heeh. Mangek modal ulah ah. Si eta mah kitu modal jeung modal Tuh ah. mules banget beuteung. Yang geus ke urang nungguan di Ranggon nya. di Ranggon. Heeh. Tuh namanya. Iya, Is. Ini ampun, boga indung teh. Padahal cuman boga anak hiji-hijina, arek ngajual sertifikat lahan meuni ulah. Kayaknya da kabualkeun, hayang meuli HP, hayang meuli motor, kos batur. Meureun eta meunang 75 juta mah, lahan sagede peureup jeung lahan-lahanna, jeung imah-imahna. Da ieu mah lahan teh mararaha hargana oge. Duit teangan teu di mana meureun sertifikatna ge. Iya. Iya. Naon si Ayu? Maneh teu rembel deui ayeuna. Ya ente emang maneh. Ayeuna ngemen teu rembel. Pan urang mah geus balangsa. Tapi enak main rembel kukutil.
Iya. Eta ka mana Mas Mane ayeuna? Allah anu maling. Mantap jadi jelema mah ulah sombong, ulah judes. Sanu sombong sanu judes. Mane pamer kata tangga teh pamer. Barina sanu pamer. Ayeuna kena ajab tadi paling puas. Sinetron kali kena ajab. Eta mereka mana ayeuna? Ka mana we lain urusan sia. Mana ge balangsak ayeuna? Ya kembe urang ieu, urang mah balangsa ke di luaran loba tagihan urang. Duit urang loba keneh. Yang geus satu kali itu geura tagihan urang moal mantak setor. Duit urang di mana gede keneh. Eta mah ke panen, janjina ge panen. Tiba heula panen jeung panen we. Nya euna peceklik keneh. Wah, Ayeuna mah kos nu burung, hayu eta. Baheula mah emas ge meuni samet bohong. Mantap. nu kuat pabalata kieu masalah si Iem itu yang sertifikat ka dieu-dieu. Hideng banget, parang sana aya di dieu cenah. Moal kapanggih ku aing disumputkeun di mana-mana ge yan. Nu kuat pabalata kieu. Diungkap-ungkapkeun meureunnan ieu. Ampun tengan. Aing teh anu meresan mah. Parang sana aya di dieu cenah ge. Aku narek naon cenah ge? Mau jual-jual sertifikat. Naon teh main jual we jual. Mana mun kasatoran mah kumaha mun teu kasatoran? Kan dijabal ieu imah sakieu-kieuna. Mun eueuh imah ieu ka mana? Cicing di mana? Kitu wae hayangna teh dicarekan we ku kolot si ieu mah ampun tengan. Ngawarah anak hiji mah kuat alabatan ngawarah anak 5. Leuwih malah. Moal kapanggih ku aing geus disumputkeun ku aing. Sertifikat arek digadekeun ku anak ulah. Pas nu moal modal wae. Gering mah da diuruskeun ku anak rek ku tatangga ieu. Bae ku aing antapkeun ayeuna mah arek kumaha oge. Geus kubanding kasal aing ka kolot teh. Anak ge meuni eueuh ajina pisan. Ini lapor. Ya, kurang sih gugut wae. Aing kasal kan ini odah. Kurang si Indonesia mah garek masnya mah adanya. Ya, aing kan ada pinjem sertifikatna, aing yang beli HP, kajeun teu HP iPhone, HP Ipo atuh. Oh, jangan nganjuk atuh ieu sia mah teu ngan nganjuk HP kuat ngadekeun sertifikat indung. Embung aing njok anjuk mah aing mah hayang Kontan. kontan. Ya, sih cek aja. Digadekeun kadinya, syariah teh aya. Syariah kapagadayan teh di Oh, dieu aya. oke baheula nyokot bungana leutik ieu. Oh, di dekat stasiun cenah nya. Oh iya, eta kumaha teh cek induksi ya. Nya eueuh cenah majar teh tadi aing teh keur isu keur manehna eueuh nya. Aing teh diungkap-ungkap eta lamari jeung gonsalina eueuh lapor. Geus gadekeun sakalian gantian sapeda aing Heueuh diteuneun di mana nya? Eta sugan iem dihandapeun kasur aya eueuh. Eueuh cingna mah di para sugan di Saping bret sia aya eueuh sih. Saping bret aing beurit malul kan di beuleum. Anu baheula meuli jeung aing nya sia. eta bawaan kawin mimiti, umurna terus 6 tahun. Yuhan. Ya iem cek aing mah kitu nage anu nguruskeun Indonesia sia si Akem mah ka dieu ge asa kainget doang apan sianya. Sia ge apal. Eta mah Atuh kan mah Indonesia teh kumaha cek anak cek aing mah da geus kolot kitu mah. Eta mah Hese. gong, hese aing pusing banget dah. Ya pantesan nya Indonesia mah digeuleuhan we ku tatangganya iemnya. Ka anake kos kitu. Ka anak koret kumaha teh ka tatangga ieu. Hayang aing teh nya sertifikat teh nya digadekeun heula tah. Meureun teh aing boga rejeki mah meureun ku aing bayaran. Nyokot teh 10 bulan. Eta mah da meuni lapor, meuni sampai nyarek. Paribasa cenah lamun maneh cair 20 juta mah iem hutang maneh ka Bu Haji bayaran. Ka aing 10 juta we. ka aponkeun meuli apon. Meureun 10 juta mah eta meuli HP apon nu 8 juta ge aya meureun. Engke sesana aing mayaran ecrokan lunas meureun teu kudu aing ka Saudi Arabia. Maneh mah katinggalun zaman motor teu bisa. Ya motor teu bisa ongko teu boga ongko HP eueuh. Nya aing mah butak banget mantak aing keliling we kos nu gelo borok mah. Uyuhan maneh hirup kene ieu. Ya uyun batur penyarakel HP aing mah henteu. Ieu aing paribasana mun boga HP mah meureun aing open BO we ge bisa meureun nya. Ya sia dagang-dagang naon di dinya. Dagang apem di HP. Ya HP oge loba kagunaanana ieu. Ayeuna aing kos kieu mah butek. Eta sih ka Bu Haji minjem deui sia. Teu dibere, boro-boro nginjem jutaan, nginjem 200 300 ge.
Gue kata nama Bu percaya, Haji heueuh, mah nya. oret manehna. Eta si kadengikeun omongan si Iis. Aing mah. Eta tadi si Ayu ge amprok di totoang. Geus balangsak. Geus balangsa kalantang kulinting kos lauk Ya mabok. jelema mah moal beunghar wae ieu Ya, teh balangsakna aya mantap. Ayeuna ngomong-ngomong Mas Aing ge diteundeun pan di Bu Haji. Indung aing percayaan Ya, ka batur. cek aing mah kieu nya masnya diinjemkeun ka Bu Haji, dituna di Bu Haji, ku Bu Haji mah dijual digolangkeun deui eta teh Ya ya. pasti. Keun bae cenah karasak tulang beheungna aing geus pusing geus hoream ngararomong kitu. Geus keun bae lamun kolot sia geuring keun ku sia tong diuruskeun ya. Oke amun kolot aing geuring mah keun cenah diuruskeun ku tetangga. Tidak ngebele kasih akem teh tah nguruskeun. Nya modekeun si Akam oge da tibang indung sampeureun. Nya heuh, bening indungna beunghar mah nya aya deuleueun nya Sakitu ge ieu nya. manehna ingeteun keneh ka indung. Nya heuh, ah. Indung tere paribasana. Ayo ya, minum. Kenapa? Iya orang di tadi ti isu karak menang sakit is. Emang lagi hana teu niat, ayo. Coba niat Ya dah. lamun diniatan sudah ge eueuh anu malalaya. Emang bari neangan ongkong meureun, neangan deui nya. Gebetan, Ya nganaon. neangan gebetan. Boro-boro gebetan iis, urang ayeuna mah fokus neangan duit. Kajen ku sorangan oge usaha sorangan ge kajen. Nya neanganana nu bener ayu, ulah nu kos kitu wae ah. Anu bener kumaha tuh tempat nu enggeus-enggeus geuningan kitu. Gawena teh molor jeung molor we. Rumah embung maraban salaki nu gawena molor mah embung. Ya heueuh sih ulah nu kitu ge ulah atuh ayu. Ayeuna mah urang fokus arek sorangan, dan neangan duit teh sorangan kitu. Bari jeung neangan duit sorangan oge teu paribasanan teu ieu teuing kitu. Teu ripu teuing, akajen ayeuna mah kieu usaha sorangan we. Ya heueuh. Ngusahakeun sorangan. Ya mun bisa mah eta mah geus yun tong sok morotan we lalaki sejen, geus. Ya kunaon nyakeun be ari manehna daekeun mah. Ya ayeuna mah da coba nu larang kitu aya mah. Eueuh sih, nu aya usaha urang pan di mana-mana bararangkrut. Ya heueuh maneh anu di luaran nu boga hutang kan teu mayar-mayar. Heeh, mana kos urang mah sorangan is. Kos urang mah sorangan teu boga anak. Maneh mah boga anak tuh aya lamun salaki mangkat teh kan aya anak-anak maneh di baturan. Ari kos urang di imah sorangan we is. Ya, kan. Eta ngomong-ngomong si Iem kumaha main hutang geus tah. Boro-boro encan 500.000 encan kene wae. Kapan manehna mah boga duit si Akem teh ya, dilanceukna. Eta teh udah kamari teh make emas nu dikuat rembe. Mas naon ayeuna mah eueuh ayu masna oge aya nu mau tuh. Oh, keira is. Ke kamarina. Puas ting tas sombong teuing si Iem teh. Manggarin dicokot teh anu lobana teh ya. Manehna make nang dua kan. Sombong ting kembe. Heeh, eta teh ieu teh ieu pamer-pamer teh ya. Tapi bakal nyirikeun ieu Ya, jelema. gitu tak ari jelema sombong mah gitu. Orang ditutup tuh tapi ka imahna eta teh. Oh, dana poho, pandona teh di kuncian. Ya heuh ieu asa kitu ge uyuhan ingetan keneh eta mere duit 14 juta talung-talung sia mah bisa mere ka kolot sakitu. Ya ho, sakitu teh na tere nya kumaha Nah, bener. cek aing mah cokot gelang di Bu Haji eta teh digolangkeun deui duitna. duitna. Tempokeun we. Ya heuh kangunahan manehna nya. Ngaromong naon eta? Nah eta sih ieu mereka gadekeun sertifikat imah. Tadi kadang-kadang ngomongkeun Bu Haji. Nyawa pernah kadenge Baperan wae. ya namanya. Hanya kadangnya si iya. Kadenge wae. Eta kumaha geus dijual can ku Bu Haji masih ieu kadi 700 mun sorangan wae. Oh, ulah kan dijual Bu Haji. Amun Eta mah. dititah kumaha oda kara. Oh, ayeuna mah geus jadi. Sakongkon, Kaparcayaan mah odah ayeuna. Oh nya nu nitipkeun lage mah oda bela. Omat Bu Haji ulah dijual sih, ulah dimurah mareh eta emas. Oh nya urang katitipan mah oda kumaha cek Eta mah mas oda. mana aya baraha. 25 gram eta teh. Cek urang mah geus sertifikat gadekeun ke satoran make emas ieu nya ieu nya. Wah, sertifikatna. Ada kali liur wae maneh meureun. Oh nyakeun bae mana aya cekeleun keneng teh jeung 1 bulan Keun hareum. bae eta mah. Nya ulah ieu mah kumaha oda. Ya Bu Haji atuh merekeun minjem nya ieu nya. Wah, Bu Haji jeung meuli Oh, handphone. itu lagi teh dibayar-bayar. Bu Haji kan teh heula urang boga ecelokan boga sambetannya. Oh, kita Nah, teh ini teleponan cocokkeun kadinya. Ayo gua tahu cocokkeun. Bulan hareup geus laki urang gajian Bu Haji.
Oh, berarti mah ayeuna teh pacaklik. Banget, Korek. nya. Nyai paceklik bela nagihan ge di luar teu meunang. Ya gitu si koretnya jeung Korek tetangga. sih. Mantap teh dibalayaknya Wah, yang mama tak dibayar, dia malah racet. Anya tetanggana we teu tahu diri. Cenah mah Terus bareng tetanggana injong teh tahu oge. diri, cenah. Eta bungana dosa basko Ya, mana oh, nama. anak beranak teh maneh nama. Anak ente boga si Asep ge jauhnya ieu nya Ya, jeung mana naon bisa duit. wae. Eta Bu Haji jeung naon si duit sorangan we ulah ngakan oge nya. Saha anak-anakan deui henteu Dan ya. nyawa gendak maneh nama. Maneh nama anak beranak teh ya duit teh. Ku sieum sok nyawa gendak mah. Haji sih mah diam-diam nya. Duit 13 wae mana mun nginjem ya duit 13, duit 15. Batur mah 11 ya mainnya mah 13. mainan Bu Haji duit kagede anak. teuing Ya ya nah. Haji. Ayeuna nginjeman dibayar tara, bungana bayar henteu, pokona henteu. Yang penting mah Teh ingat kumaha di Ya berbunga penting mah teh deui. inget Bu Haji jadinya Nya ingat tunggu panen bayar panennya. Ayeuna mah Bu Haji geus hese deh celakana. Hese, aya. Geus urang yang ngadeiem nya. Aya. Heeh. Heeh, njung ka batur Bu ieu. Haji mun kali-kali jeung tetangga teh nah Ulah ulah sok korek, hese-hese. Bu Haji. Bu Haji geuring make saha nya tetangga nya Oh, tetangga lain ojong nu jauh ieu nu doko. Ajeun aya maodah. Oh, ayeuna teh keur akrab di Maodah. Ieu mah jeung si Bella sarwana. Ampun Gusti. Action. Muni-buni banget nih dan sertifikat teh. Di mana meureun poe ngarek dijual yo. Jeung imah-imah narek pangontrakeun sagede peureuk mah. Geus kitu sih siapa? Geus nah, geus. Duh, Aku aing si teh kolot teh mah nih. ya, diuk heula, diuk. Nah, Diuk ya. Ya, eta sertifikat lahan di mana? nanya. Aing pegal cenah patiung sia-sia. Aing pegal. Rek naon nanya ke sertifikat? Arek digadekeun, Mak, lahana. Dong Apa gadayan? Pas nu daek nyetoran wae. Sia lamun teu kasatoran ieu imah di Astagfirullah.